Mitra nuju ngadangukeun dongeng nu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Mang Jaya ngaturkeun nuhun terutami ka subdi kaum dangu nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingahan. Atuh para mitra dongeng judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana ayeuna nincak bagian ke-61. Kasubri kaum dangu di mana welingina nu sami-sami ngabandungan dongeng salajengna dina naon teh kecap basa Sunda seueur para mitra nu diangkat ku Mang Jaya nyaeta dina ieu dongeng kitu margi dongengna ge Sunda kangge urang Sunda we para mitra namun urang Sunda seueurnya di daerah ieu daerah nu kareh daerah Jawa Tengah gitu Cilacap para mitra sareng ieu naon teh Brebes kitu nya seueur urang Sunda eta di perbatasan beginanya mangga aduh ka wargi-wargi Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun sadaya Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana urang lajengkeun ayeuna nincak bagian ka-61 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang sareng Mang Jaya ti studio. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katundak dupi dongeng nuju dihanca masih keneh carios karangan Aan Merdeka Permana dina lalakon anu judulna Gelebugna Angin Rawa Ono. Urang teraskeun ka bagian ka-61 nya para wargi. Di hiji patempatan masih keneh nyaeta di nagri nu katelahna Pulo Majeti. Mang Lendra keur ngahuleng we. Kabeneran pisan eta patempatan teh sisi talaga. Malah manuk recet di sarada di eta patempatan. Kalayan sasatoan atuh sok hirupna dicai. Kayaning di talaga. Recet di sarada para mitra. Bari harita teh Mang Lendra ngabandungan ningali kaayaan Anggawira anu harita teh jeung Surajaya indit sapada harita anu memang manehanana rek indit deui kulantaran manehna eleh waktu tarung jeung Mang Lendra teh. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng barang harita geus teu katingali mah atuh Surajaya jeung Anggawira arindit harita ge Mang Lendra manehanana ngahuleng dina ngoni ngahuleng teh Mang Lendra ku eta penjelasan Mang Lendra geus bisa nyieun kasimpulan yen eta teh sabenerna lain masalah dirina sabab nu keur dimasalahkeun nyaeta Raden Jakabantangin. Ngan bae kusabab urang Pulo Majeti nganggap yen dirina Raden Jakabantangin atuh balukarna Mang Lendra jadi kaseret kana ieu masalah. Mang Lendra harita teh bari ngahuleng panon mah ningali kaluhur. Ningali manuk nu kerecet di sarada para mitra. Oge angin cenah atuh harita teh nyaan ngahiliwir nebak kana awakna karasa nyecep tiis. Mang Lendra tuluy harita teh nyarita. Aduh. Ya. Aduh. Sokonya mah aing we ya. Aya wae. Pang-pangna mah aing mah heran dah. Ku si Jakabantangin. Aduh. Nya anya. Aduh. Aya wae pokoknya mah. Jeung deui tapi aneh aing ye pangabisa ijen aing bieu namahan. Aing tapi aing ngarti ye tangtu ieu teh dumeh dibantuan tanaga ku si Jakabantangin. Tapi nyaha eta mangkluk teh ka aing teh heueuh. Teu ganjak cacarita da biasana masuk ganjak cacarita ka aing heuh. Ceuk Mang Lendra. Ngan sanggeus mikir kitu anak gorowok Mang Lendra. Ngagorowok ngageroan Raden Jakabantangin. Jakabantangin. Geus waktuna andika ayeuna mah nemongkeun jirim ka kaula deuleu. Kaula nyaho. Ye cik eneh andika mantuan kula meruhkeun musuh. Mun nya andika sinatria pinili gawat ngajirim. Nemongan ka kaula ayeuna keneh. Sok geura muncul atuh. Cek Mang Lendra nangtang setengah keuheuh.
sedeng nu ditang-tang-tang-tangna para mitra angger teu nemongan. Harita ge tetep we geus kitu Mang Lendra gorowok deui ngagorowok sababaraha kali. Nangtang Jakabantangin tapi eueuh sora nu kadenge ku Mang Lendra. Para wargi kaum dang, sakumaha nu kauninga harita Mang Lendra tetep gogorowokan ngageroan Jakabantangin tea para wargi. Barang geus sakitu kalina kakara aya kadenge sora nu kadengena ukur kumanehna wungkul nyaeta ku Mang Lendra. Sorana kieu. Ayeuna mah Andika geus apa? Iraha kaula datang. Cek sora Jakabantangin. Atuh puguh we ngarasa bunga. Sok sanajan ukur sorana wukul Mang Lendra gancang nyarita. Nah, kaula geus apa? Mun kula deuk diguna sikadeungeun, heug kula ujug-ujug boga pangabisa. Pangabisa ijen. Eta tangtua bantuan ti Andika meureun mana kitu ge. Ngan hanya kal we Andika ge sok jahil kaniaya. Buktina we basa kaula pada ngrepuk ku panggawa. Andika mah hare-hare we teu dek nulungan ka kaula geuning. Nepi ka kaula harita diberok. Aduh, di tempat nu macak sugan mah cek Mang Lendra keheul. Mun inget nepi ka palebah dinya. Ngan bae ari Jakabantangin kalah ka seserian. Andika mah epes me. Piraning diganggu ku pangkat ponggawa menigeus luhlah. Yeuh kaula mah bajoang hayang nanjeurkeun nagara. Kudu ngalawan Mang ratus-ratus jalma sakti mandraguna teu ieuh ngarasarung sih. Nah, ari Andika kakaraku sakitu oge. Menigeus epes meer atuh. Cek Jakabantangin deui para mitra anu mulya. Yeuh, da kaula mah teu matak pihar dieun atuh make jogol jeung ponggawa sagarupa. Naon kauntunganna jeung kaula? Barina ge kaula mah teu hayang kikituan teh. Kudu jogol jeung ponggawa. Harita Mang Lendra tetep nempas-nempas kana omongan Jakabantangin. Kadenge soratan katinggalan cenah para mitra meninong tore. Lamun kamari Andika ku kaula dibantuan. Tangtu moal bisa nyuaikeun lalangse. Cek Jakabantangin. Lalangse naon kitu? Makanya lalangse sagarupa beuring oge. Temal Mang Lendra deui. Geuning cikeneh kaboke. Aya pola-pola jahat nu keur dipigawe ku si Jaka sampireun. Cek Jakabantangin deui. Patula patalina jeung kapentingan kaula mah tuh. Make kudu bisa mukakeun lalangse nu keur miningan Pulau Majeti sagalupa. Kaula mah apa? Naon-naon nu keur tumiba ka kaula ayeuna. Sabenerna mah ye jang Andika lain jang kula teh. Teh ditujukeun teh ka Andika lain ka kula. Sabab deungeun mah nyangka ka kula teh nya Andika keneh. Kakitu kula teh disangkana teh Jakabantangin, sedeng Jakabantangin pan Andika lain kaula. Cek Mang Lendra keheul ka Jakabantang. Salah eta teh. Bener deungeun nyangkana Andika teh kaula. Tapi da urusan kaula ge, urusan Andika. Antara Andika jeung kaula boga tujuan anu sarua. Cek Jakabantangin deui para mitra. Urusan naon make jeung sarua sagarupa? Mang Lendra nyangangang bakat ku keheul. Urusan dina makieuhkeun kahirupan. Kapanan Andika nepikeun ka dionclah kudunungan Andika teh. Halatan hayang majuangkeun kahirupan anu ayem, anu tentrem di papada urang. Cek Raden Jakabantangin, Mang Lendra kerung dan can paham kana omongan Raden Jakabantangin. Nyarita nyaon cing kaula? Harita nepikeun kakak kaula dioncelah ku juragan Benerawardana teh. Ada rasaan mah. Teu nyarita naon-naon kaula teh. Cek Mang Lendra. Aya caritaan Andika nu nyebutkeun
yen di sasama hirup kudu aya keadilan. Bangsa manusia ulah ngarasa jadi makhluk pangmulyana, nepikeun kasagalana ngarasa hayang dipentingkeun, jeung diistimewakeun ku makhluk-makhluk sejen. Eta patalina jeung kateu panujuan Andika nyaatkeunna ranca di Rawalakbo. Sabab Andika nyaho yen lamun ranca disaatkeun bakal ganggu kana katengtreman bangsa ono. Kitu lain kusabab dianggapna leuwih bela ka makhluk gaib batan ka sasama manusia. Antukna Andika diusir kudunungan Andika. Bener apaan gitu? Cek Jaka Bantangin. Diinget-inget para mitra nyapisan manehna diusir-usir teh ulah milu ulan ulun kumabula kajuragan Bendara Wadana teh ku alatan dianggap leuwih bela ka bangsa onom. Hartina mah leuwih bela ka bangsa onom batan makieukeun kahirupan manusia. Para wargi anu mulia, harita atup memang kaayaan anu keur ngobrol teh ngan teu katingali ayeuna rigigna atau para wargi sadaya kumaha jungkiringna nu disebut Jaka Bantangin. Ngan jigana bae manglendra ngobrol jeung Jaka Bantangin teh ngan seukur dina hate. Dikitukeun ku Raden Jaka Bantangin manglendra ngagerendeng. Memang kaula lagi kungsi nyarita kitu. Eta teh nu jadi pamadegan kaula apa nepi ka ayeuna oge? Cek manglendra ngagerendeng sorangan. Saterusna Jaka Bantangin nyarita deui. Eta perjuangan kaula. Kitu sababna di kerajaan Pulo Majet kaula oge loba narima pangjejele. Sabab kahayang sawatara bangsa onom. Pulo Majeti kudu ngaruruh Galuh. Sabab urang Galuh dianggapna ulah jail kaniaya kana kahirupan bangsa onom. Urut dunungan Andika Bendara Wadana Ranca dianggap turunan Galuh. Nudek nuluikeun deui polah-polah nu sipatna nganiaya kana kahirupan urang Pulo Majet. Ari kaula teu satuju mun urang Pulo Majeti ngaruruh Galuh. Sabab hartina urang Pulo Majeti ge sarua jeung jail kaniaya ka sasama hirup. Cek Raden Jaka Bantangin deui panjang lebar nepikeun kalendra kasima ngabandunganana. Atuh manglendra kasima teh peteukuhan teu nyangka yen sacara teu sadar geus aya mumusuhan antara bangsa manusia jeung bangsa ono. Malah Raden Jaka Bantangin nyarita deui aya sawatara bangsa onom nu niatna hayang ngakalakeun bangsa manusia. Utamana mah nu dituding turunan Galuh. Ta eta bangsa onom dipingpin ku Raden Jaka Sampir. Maranehanana teu boleh ngayakeun tarekah sangkan bangsa manusia cilaka. Cek Raden Jaka Bantangin nerangkeun satuluyna. Ai manglendra kagok asong manehna tetelepek nanyakeun. Lain ari naha Ki Ajali cilakana teh kureka perdaya baladna Jaka Sampieun? Cek manglendra tuluy tumanya. Bisa disebutkeun kitu oge. Sok sanajan dina akhirna Ki Ajali nyieun kasalahan. Contona bae aya siluman buhaya nu ganggu ka Ki Ajali jeung sababara urang. Kusabab buhaya ganggu atuh ku Ki Ajali jeung ku sababara kancana eta buhaya pada ngerepuk nepikeun kapaeh. Satuluyna Ki Ajali sapara kanca mepeus keuyang kasaban sato nu aya di ranca
dimimiti kadal nepikeun ka babakawur dipaeha ku alesan bisi ganggu ka umat manusia. Sanggeus kitu kajadianana diajali jeung sapara kanca dihukum ku urang Pulau Majet sabab dianggap geus jail kaniaya ka urang Pulau Majet. Tah ayeuna jaka sampireun katut wadia baladna oge teu boleh keur haritam ngarencanakeun sangkan bangsa manusia nyieun kasalahan tur engkena urang Pulau Majet boga alesan pikeun ngahukum bangsa manusia nu geus nyieun kasalahan. Kitu jeung kituna satuluyna nepikeun ka dina akhirna antara bangsa manusia jeung bangsa onom marumusuhan teu anggeus-anggeus silih ganggu jeung silih pika nyeri. Tah kitu bising teu nyahoma pancen bendara wadana rancah nu hayang nyaatkeun ranca ge dipake alesan ujaka sampireun sangkan bangsa manusia beki cenah kudu digempur kudu jadi musuh nu baka diruru baka diancurkeun. Cek Raden Jakabantangin panjang lebar. Ngaman lieur kieu ngabandungan masalah teh nya. Heran deui. Nah teu bisa da lamun damai kitu. Cek Mang Len. Memang mata kriut kadengena sabab ngahaja diliurkeun kudu keur baroga kapentingan keur maranehna mah patelak dipake kauntungan. Cek Raden Jakabantangin Mang Lendra ukur gogodeng. Jadi ari geus kieu atunya kumaha atulah anu mantap lieur ieu. Cek Lendra deui nya jiga kahayang kaula satuluy nama Andika kudu milu ici kibung dina memeres ieu kaaya kumanu kauninya nu diobrolkeun perkawis aya patula patali sareng perjuanganana Mang Lendra sareng Jakabantangin. Sabada tadi bantah Raden Jakabantangin nyebutkeun yen cenah kudu ilu biung dina memeres kaayaan. Kugue Mang Lendra ge kekepehan. Yah, teu arari teuing beurina ge. Kudu memeres kaayaan mah beurina ge. Kaula mah uruskeun nyirup teh. Kudu menguruskeun nu kieu patut beurina. Teu ari lah. Kudu nguruskeun nu kieu patut. Cik Mang Lendra tetep kekepehan. Naon sabenerna uruskeun Andika. Dina kahirupan Andika teh naon nu kudu diuruskeun. Naha Andika teh erek ulun kumabula ka bendara wadana ranca. Apaan eces? Andika geus teu kapake? Omong Jakabantangin para mitra. Ari memangna urusan kaula teh ukur uluan kumabula ka juragan bendara wadana unggul. Kapan jauh leuwih loba nu lobatan urusan jeung kaperluan hirup kaula teh. Kaula teh butuh perjuangan sangkan hirup regejeug. Kaula butuh baju nu alus, butuh imah nu pageuh, nu dieusiana ku pamajikan nu babakti ka salaki. Pokona mah loba we, loba pokona mah berenang teh. Loba euy uruskeun teh beusina mah kaula teh. Cik Mang Lendra ngadenge omongan Mang Lendra kitu. Kadenge nya kakak Raden Jakabantangin seuri meningagagak. Make nyong serikeun segala. Cek Mang Lendra ngarasa tugenah. Da eces Raden Jakabantangin teh nyeng serikeun omongan manehanana. Nya kumaha deuk teu pika seurieun Andika teh. Andika boga cita-cita tapi nu sabenerna mah sakabeh geus nyampak hareupeun irung. Nya kari ungeuk we pasti dicumpon. Cek Raden Jakabantang. Naon cing? Pajah geus nyampak dina hareupeun irung teh? Omong Lendra deui. Ari Andika. Naha bodoh teh meuni teu nyesakeun deungeun. Lain Andika teh ditawaran pangkat ku Prabu Selang Kuning. Lain Andika teh deuk dibere dunya barana.
gerek ditikahkeun milih bayang putri nu mana nu diseja moal burung dikawinkeun. Lain nyimas bulan sari ge aya hate kadua leutik ka Andika teh. Cek Raden Jakabantangin dikitukeun atuh Manglen rakeuheun. Andika mah ngalelece ka kaulanya. Sabab sebenarnya mah teh sakabege ditatawarkeun ka Andika lain ka kaula. Urang Pulau Majeti teh barlegu. Geus salah panyangka atuh. Pokona mah ya salah panyangka. Disangkana kaula teh Jakabantangin. Tapi nu belegug teh deui Andika. Sakitu sasaha ye. Sakitu kusasaha ditawaran kagenahan. Sasaha ge nawaran kagenahan ka Andika teh. Tapi kalakan nyumputkeun maneh mah, nyumputkeun maneh dina tonggong kaula. Naon teh maksudna cing? Cek Manglendra nemongkeun katugenaha teh. Ceuk kaula mah mending ditampa bae eta panghiap. Andika ulah rempan keun bae batur nyangka Andika Jakabantangin oge. Ari sabab kaula bakal tuluy ngapi ngajaring Andika. Kaula moal ngejat itu kangen tonggong Andika. Cek Raden Jakabantangin nyarita dari apisan. Mung marina ge ha? Mung moal ngajadikeun agul keur kaula mah. Sabab eces urang dia ge ukur ngugung-ngugung Andika lain ka kaula. Sarua jeung adean ku kuda beureum atuh teh meureun. Adean ku kuda beureum kaula teh. Sarua jeung nyeum baju ka Andika. Cek Manglendra. Ya teu nanaon da kaula ge ngarasarido. Lamun Andika mah anu ngalaksanakeunana. Cek Jakabantangin teh. Lain kaula mah ngerasa heran we ngabadungan talajak Andika. Anu aneh kitu. Rupa-rupa kagenahan di Pulau Majeti teh sabenerna mah keur Andika teh bising teh nyaho mah ye. Lain keur kaula barina ge. Rupa-rupa kagenahan teh sabenerna mah keur Andika, tapi naha kala disogrog-sogrog ka kaula. Aneh teuing. Kunaon Andika tuluy-tuluy nyumput ke ye nyumput henteu bani nemongan ka sasaha. Asup ka ieu ka urang Pulau Majeti. Jeung kaula ge ngarasa heran atuh. Ari Andika teh sabenerna teh bangsa naon atuh? Memang kasebutkeun hirupna di dua alam, di alam manusia jeung alam gaib. Tapi di alam manusia kaula can ngadenge aya ngaran Jakabantangin. Atuh geus puguh di alam bangsa onom mah. Da kaula gitu apa ya? Teu apal bener dina kahirupan bangsa onom kitu pang-pangna. Ari bangsa onom teh bangsa naon atuh teh? Anu nyata mah urang dieu sabenerna geus leungiteun Andika. Mana salah panyangka ka kaula ge kitu bising teh nyaho mah. Cek Manglendra para mitra sadaya. Ngan bae ditanya kitu mah Raden Jakabantangin tedek nembal. Ayeuna urang tunda carita kaayaanana Manglendra. Nu keur ngobrol jeung Raden Jakabantangin. Anu tungtung nama tetep ngabuntut bangkong para mitra sadaya lantaran Raden Jakabantangin teu bisa mere jawaban anu matak nyugemakeun pikeun Manglendra. Ayeuna para mitra urang ngabandungan deui lalakon Surajaya jeung Anggawira. Anggawira harita teh balik deui ka pasanggrahan tempatna Raden Jakasampireun, di mana dumukna Raden Jakasampireun atuh manehanana rek lalaporan. Maranehna rek laporan sakumaha pamenta Lendra yen kudu ngalaporkeun geus hasil maehan Raden Jakabantangin. Sabot lempang murupa sanggrahan Jakasampireun manehna cacarita malah Surajaya nyarita kieu. Aduh nyaan euy kurang ajar ta si Jakabantangin nya. Usakea kaula teu mangapulia. Untung kaula mah teu nepikeun ka koyor atuh. Cek Surajaya bari mencetan awakna ku sorangan. Sabab meuni nyari sabuku-buku jeung awak meuni asa lalinu keneh. Kulantaran manehanana kungsi harita dibantingkeun ku Raden Jakabantangin teh. Anggawira mah teu nemalan kajaba renghap ranyu we.
semu ngap para wargi sadaya. Surajaya nyarita deui. Ya, ini ku aneh talajak si Jaka Bantangin. Kamari, ku urang kasaksian pisan. Manehna teu walakaya waktu dirempung ku Ponggawa. Tapi waktu adu hareup anjeun kaula mah sakti mandraguna meni manggulang-mangguring. Nyaan sarengkak saparipolahna teh Meni sakilat-sakilat gerakan age. Elmuna nahaon eta nya nu dipuhitna. Heran bulu kami mah. Cik Surajaya gogodeg. Oh, untung pisan. Manehna teu niat leka. Waktu Andika kapiwahan ku panarajang si Jaka Bantangin. Manehna henteu dek jail kaniaya ka kaula. Kajaban itah balik sebutkeun cenah. Yen tugas urang duaan dinamaehan manehna geus dipigawe kitu. Tuanon teh pesenana teh laporkeun cenah ka durungan kitu tah. Cik Anggawira masih kene semu huleng-ngahuleng sajeroning cacarita teh para mitra. Pang-pang nama baluas waktu manehna ngahareupan Raden Jaka Bantangin teh. Nyaan bener si Jaka Bantangin cacarita kitu euy. Cek Surajaya ngareret kagigir. Eta man panalek teh diunggeukeun harita keneh ku Anggawira. Syukur aturan kitu mah, tapi naon maksudna manehna nyarita kitunya? Geus jelas manehna teh deuk dipaehan ku urang. Tapi manehna teu hayang melesak maehan ka urangnya. Heran deui. Cek Surajaya para mitra, manehanana ngarasa atoheun. Kitu teh tapi ngarasa heran naon sababna eta Raden Jaka Bantangin teu nganiaya dirina. Dalamun seug mah cenah daek atawa nya lamun seug mah aya niat nganiaya dirina, manehna teh meureun nepi ka waktu harita teh geus moal bisa deui laporan kanu jadi dunungan. Manehna kudu palastra akibat serangan Raden Jaka Bantangin. Ieu nu jadi kaheran pikeun Surajaya jeung Anggawira. Waktosna seep.